urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ka alam dunia alam mulki, isuk urang ka alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia, nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae, gorenganan ge mah ka urang pae teh, urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang tilok dihitung, tak tololna urang tah, goreng si anu salah si anu salah, salah urang tilok dihitung, nah eta kos gitu jadi beblon, kos polisi dan oh nyana mah nedakeun kasalahan batur pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang, cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah pangheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh. Keur carita dosa. Pangbahaya-bahayana orang hitungan dosa batur, kesalahan batur, kesalahan orang teu pernah dihitung-hitung. Tumandak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kesalahan batur, kudu urang bae dihitung kesalahan teh, merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang pangheulana ka deuleu naon, oh ping-ping si mbah hiji. Hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping, haju ngongkong. Tah eta terus itu introspeksi. Hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang kalembur nu asli, nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat, nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa, nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata, apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, moal naon deui? Naon deui? Kan nyaho ya budak. Bawaan kan itu. Apakah orang dek mawa seuneu, nyieun seuneu, apakah dek nyieun istana, dipersilahkeun. Lamun kuari urang di dieu dek nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Sia-sia tah. Ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridet ente. Tarol, orang curug tolol. Iya ada ngomong. Tuh kan.
Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika orang sholat, ketika orang zakat, ketika orang puasa dengan kata simpul na ibadah, berarti orang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di sorga geus sarua. Maka ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar sorga jeung mah. Maksudnya antara sorga jeung neraka. Ka sorga henteu ka neraka henteu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh warat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Wah, bohabat. Terus naik deui mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna aja. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Ah. Masya Allah. Tah eta urang dedeleuan nu kitu bae. Haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ya. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu nangis. Bakal jadi siksa. Tat urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu. Masya Allah kari. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah. Urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, Inoak, Inoak, itu bagus Inoak batu, panas, Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan ku orang, begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang diceungceurika, baringkeun, endetolan dulur kabeh ngalayad, tandian, bungkus, kencengkeun, pocongkeun, teu nyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng? Kena gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI Hai kabeh ieu geus mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Teu nyaho eta letnan, eta jenderal, eta abuya, komo kieu mah RT lain online. Nges. Dipocongkeun. Masya Allah hari. Dipocongkeun. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku ari samake heueuh. Nu kamari kudu make AC bae. Ku ari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah kudu kelega bae, kudu tiis bae, kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Kuari di jero kuburan diuk teu bisa, samak eueuh, boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah, kain kafan saaya-aya. Renungkeun coba ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta.
anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan kamu anak siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh naonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan urang anu kamari siap dan nyana anu nincakanana korek aduh pangbalikan urang nu asli Masya Allah teu pernah kurang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik dah ka Allah kuari urang dipadu kedua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ka Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah kari nah mantap kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana keur diuk bae di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima Pak ya saya mau tanya sama Bapak tanya apa saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan ada seorang anak buah saya seorang anak buah yang hajat coba di mana tempatnya oh cek Ibrahim bin Adham no tuh atuh ka ditu bae panglima jeung anak buah barang kadinya kuburan sial jelema cek panglima kurang ajar nuduhkeun panglima ka kuburan goblok meureun jelema langsung nyana balik deui kadinya siksa komandan itu panglima langsung disiksa cek huduna Ibrahim bin Adham alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cok geus carindul ieu ge nyana seuri we lagi stop cek panglima ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi saya sedang merenungkan dulu saya raja orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham emang kamu siapa saya Ibrahim untuk dipeluk nanti dulu saya dulu raja tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya kemewahan dunia nanaonan keagungan dunia nanaonan dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia maka saya selalu merenung terhadap akhirat lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang Nukala menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu sebenarnya mah nuhun atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui lantaran dosa ieu sebenarnya aslina dosa Masya Allah cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk ya Allah ya Rabb. Nah cek Ibrahim bin Adham anjeun kabehan eker jadi panglima eker ngajabat jadi penggede kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh sabaraha balok di dieu sabaraha bintang di dieu isuk tidak berarti
balok dan bintang ketika di dunia. Besok ketika masuk kubur, urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ke jero kubur ketika orang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama. Blow on. Iya. Sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat. Ketika rek sakarat jelema kuabe sadunya. Merenung cuman satu yang diingat. Allah. Deuk sakarat bakal bege apakah eta presiden? Apakah kata menteri, apakah kata gubernur, sekalipun kiai, embung disebut kiai. Sebab besi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah, embung nanaon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Kuari nya nama asal teu di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua cek gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu Mang Haji sia goblok aing geus jadi kiai katanya teh. Ambo ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang deuk sakarat mah kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon inggis. Sebabnya ho ieu asli. Kuari urang ngomong paeh lalagaan. Isuk page teh mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli, geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut na geus aya berbahaya. Masyaallah karim. Ah, geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula. Rek naon? Nyebut nyawa, ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut malaka. Kredit cadangeus. Deus teu bisa kukumaha asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji, hayang resep apa henteu pae. Sakitu ukuran. Urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu kapae sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae. Lamun urang geus rela jasa penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Pacena eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masya Allah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun orang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun isuk pae daek. Geus harapan mah. Harapan ieu mah jauh ieu jauh. Sakali deui Mang Haji Pendi mun isuk pae siap. Tuh kuari kieu tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kiih di dinya ngising di dinya daek. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah urang mah kuari ngan syukur ngomong doang ketika roh urang keluar nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha. Kabeh ngaku innalillah. Kami nu Allah dek ka mana balik atuh nyan wa inna ilaihi rajiun. Kami kabeh balik ke Allah.
Nah tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit dasar pelit tiluk barang bere nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa dibere lah ku nya menta duit dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk geus bare duit tangga tadi tuh duit geus bare minta deui bae henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh ini si bare duit sia geus bae indit kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring masyar kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok kira ka sorga barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana eueuhna naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur mah ala lagreng oh Kiai Ajizi geus boga Kiai kitu babay geus boga kabeh Kiai Ade geus boga Haji Pendi eueuh nanaon ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese eueuh nanaon akhirna kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ieu naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari bereleng bubuahan lo kunaon boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasup-asup gawe ibohong ya Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan masya Allah eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nyana barahan bae geus terus asal anu menta-menta ha komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah kudu barahan bae geus naon aya masya Allah akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka sorga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ieulah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit masyaallah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan ku urang dibangun atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah
eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup